parah nih. Hek, mana duitnya tuh? Tayo bona duitnya di jero. Hek tuh. Hei, Dut. Kuat aing ngumpul. Tidak tak aing kenaon itu Nah, kenaon Pak? Uangnya pas-pasan, garuan ditabungkan. Itu cara setan. Kernya latihan nyanyi Bapak Masal. Latihan nyanyi ku teh pucuk godinya. Lah ini naik godin siapa pindah ku aing geus gede godin. Ya mau pemanggih tadi dia tadi nage. Oh, buat tuang tenan ka warung. Istilah ieu, Pak. Aja si Paisa. Ada di bawah aduh apa sih aing. Anjay. Assalamualaikum. Anjir, dari mana yang kita beri kasih? Mohon. Nanti naon bang, beri kasih. Hah? Kenapa beri kasih? Mohon. Beri kasih kita melawak itu. Aji naon bang, aji naon? Mohon kanggo grasi. Oh, juga Mohon. kasih bang. Mohon. Lah pan ieu wae geuning Inu ieu. kena ngarana bang. Ya, inu kena ngarana. Aya mohon pertama mohon tos master. Iya naon kena ngarana yo. Mohon. Hah? Batagor. Mohon. Patako cek aing teh ngaganggu wae. Henteu ieu aya murang kali ya ngaganggu. Aji naon bang, kita aji naon? Mohon. Bang, aji naon ini teh? Tadinya ada yang nulis Oh, ini aji naon atuh. meser cek aing naon eta nu kieu motor kieu atuh. Ya bensin, bisa bensin ya. Mana tuh, Dek? Bisa bensin. Mana? Kela. Kela. Hese mereka deh. Bisa bensin. Kela yang motor. Bisa bensin. Mana? Ayo motor kela. Bisa bensin. Mana? Goblok sebagai kaboyan kaing. Abang make motor alus. Yap. Namanya hujanan coy. Hah? Masih hujanan coy. Kurang hujanan. Di bojong, jadi hujanan kieu yo kali. Lah masih tinggal belum. Anjing. Gagah mana pengen dipindah ke dia? Kira Sia dipindah ke kujuk masa kamari. ih, tira mah ieu beuteung yo. Aduh, anjing gua ieu bawa ke dokter mah balik lagi. Jadi beuteng naon kunyuk. Yo, untung eko dibawa ka dieu nya. Nganahan ka dia yo ngapain ka mah. Kitu malah tuh jang kurang aing ngariung. Ah, itu mah bersihan yo. Yang pernah disarare barudak. Heeh, we da geus kagok aing kudu mindahkeun deui ieu. Nah sia atuh ti tamu ka bengkel kala ka mindahkeun teh kuina dipindahkeun sugan edan. Nah, sia kalakan ngacap-ngacapung ka aing teh. Yo, sia teh. Nya, kita aing ini orang ieu. Pangkuan itu ka dieu. Anu mungkin ka aing teh sia teh ngacap-ngacapung ka aing teh. Syukur aing tah ngake ini cek aing oge. Ban aing ka sia teh kamari teh kehead nitahna ge pamukakeun bengkel lain pangmindahkeun bengkel. Sia masalah teh dibahas. Yo, masalah eta mah gampang. Cuma masalah duit aing jeung 200.000 diomongkeun deui. Wae sia mah. Ngana cenah lunas. Kumaha sia teuing lah aing mah lieur ngomong jeung sia mah. Yo, sing sabar wae, kayak arah kalau dia itu ka dia mana pindah deket dia. Yo. Aing ngajak keluar heula motor aing utama. Lolar naon kayak sia teh? Wah, cik sia meni mota teu percaya ka aing. Dibayar motor yo. Anjing sia. Lolar naon cek aing teh sia teh? Bu. Sia mah kakaning epasnya jeung aing. Yo, nganjuk lorar. Heuh lolar naon motor Mio motor dia teh sia. Hah? Lolar jeung motor naon cek aing budak. Hah? Lolar jeung motor naon? Biasa we teh. Anjing sia ngomong apa gitu? Ngomong aing nganjuk head.
abatan kasaway anjing. Aduh aing teh empen anjing. Bopau. Asanya anjing dirasa. Siap rasanya.